Oh iya goblok. Ini ruas anjing sumpah. Musa anjing ngoper kena. Kami sieun di Ipin Ngacapro. Sieun. Bodak, kerasa poe Kemis minggu kamari ramenya anjing poe Kemis minggu kamari alhamdulillah nu lalajo beuki lobanya tong poho di like, komen jeung subscribe nya eta lah ayeuna mah urang butuh subscribe ti maraneh ngarah urang lebih kreatif deui gitu ka hareupna nya saacan mulai bodak loba bencana di Indonesia urang ngadoa heula nya ieu nu paling deukeut di lemur urang nya di Kabupaten Bandung kamai loba aya banjir aya longsornya acan deui nu Sumatera urang ngadoa bebarengan semoga korban bencana diberikan ketabahan anu meninggal ditempatkan di tempat yang paling indah di sisinya amin ya Allah. Oke bodak urang mulai we nya konten anu Kemis ayeuna teuing ya minggu kamari urang loba ngabahas tentang tuyul mun teu salah mah ayeuna cik urang ngabahas naon ieu jujurigan naon ieu nu Kemis ayeuna pin sugan ayeuna mah Kemis ayeuna teh hujan nya ya teh serem teuing anjing minggu kamari lumayan serem pisan anjing da hujannya lumayan dodar gelap ayeuna we cik urang mulai play oh ieu aya babi jadi-jadian nya nu nyegik ieu teh mun bahasa baheula mah nyegik cenah ieu teh di mana ieu tingali kana ieu ai atau keur ciga ieu ciga naon ngaran teh cosplay anjing ieu mah nya aya sugan urang mah tadi lain babi nih eta sugan teh si predator anjing musuhna si dina termina predator jeung eta nih alien nih anjing sugan teh si eta mirip-mirip tinggal tuh cenah ieu percenahan di mana di Depok itu pernah aya babi ngepet teh nya cenah pernah ngadenge urang eta tapi teuing nya walau alam aya cik urang mah anjing ngaranna babi mah mun duit mana leungit tiba-tiba cenah baheula mah dongeng eta mun teu ku tuyul ku kencit ku babi gitu nya tapi da urang asan pernah ningali kieu cik maraneh anu pernah ningali ieu mah aya boga pengalaman pernah ningali babi ngepet atau pernah dicaritakeun lah anjing ku saha we ketik di kolom komennya urang aya ngadenge ieu anjing ke urang tangan diselusuri ku urang anjing wah ieu bestianya kunti jeung pocong kudu kieu cing alarakur maraneh teh lamun dek nyingseunnan kudu barareng nyingseunnan teh entong masing-masing anjing karunya anu dihingseunana tapi ketang pocongna berarti lalaki lain pocong mumun berarti nya manya awewe jeung awewe kan kunti mah geus pasti awewe nya da urang can pernah nempo kunti lalaki nya jadi kunti mah pasti awewe tapi mun pocong mah aya awewe lalaki karena mun awewe eta teh pocong mumun mun ni pocong lalaki berarti pocong maman benernya da lalaki ya hampuran ngaranna maman nya mah urang lain ka maneh ieu mah heula ya we mah ngacapluk ieu naon cenah ieu ieu ois serem anjing reuas aing tapi kela ieu teu baseuh nya padahal dinu cai nya teh nya tapi teu baseuh kela anjing naon tapi eta nyak celakan cik maraneh ieu mah mun ene keur usum banjir ieu di daya kolot di Balendah nya kan ene mah parahu ieu marake parahu keur banjir kieu mun maneh manggihan ciga kieu rek kumaha ieu rek dituluykeun atau rek diciga anu video-video saacana diteungel anjing teh si pocong tuh reuas bener anjing bener bujurna ieu diareupnya dibalik ieu anjing anjing aing ngadek lumpat we ketang tapi sasan lumpat teu ngeulah tang poho anya lebar anya pohona mau puas cai urang mah cik ieu pocong deui we emang da identik Indonesia mah judulna pocong ieu nu ekusip ekusip da anjing naon ngomong teh tuh pocong ieu ini imah panggung cenah mah ieu bodak cik kumaha dikumakeun ieu pocong itu merhatikeun pocong tinggal itu aya jelema itu keur naon anjing keur ngitung naon nyeun strategi gitu ini bahasa Inggris aing teu ngarti
tah keur ngumpulkeun kawani ciga nama set ngajadikeun tuh diasupkeun ka nu kolda ningali keula anjing kumaha ngajadikeun anjing berarti kekuatanna eta tinu kolda eta cukup ku 3.000 tah anjing nu tadi kuna dikiekeun lain lumpat anjing teh nu parahu caing pocongna kitu we aja gelut anjing teungeuh tuh kan ayeuna rame euy tuh ngalawan anjing pocongna ieu euy tuh anjing jo sirahna we hungkul bingung padahal mah daeu pocongna mun diajak gelut ge pasti eleh da main mah weuh tuh gua leungeun atuh katalian leungeunna ge diajak adu lompat mah bisa tuh bisa lompat mah tuh heuh tajong bener aing setuju kasih mamang ieu mang pokona mun ningali pocong gitu we ajak gelut mang ikut dieu di gang imahnya di imah di gang ya ush tah euy ciri-cirina cenah ieu mah percenahan deui nya urang ge ieu mah lamun aya sasatoan anu mun hayam berarti kongkorongok lamun ucing ngeong gitu nya mun anjing ge ngagonggong eta teh cenah mah ningali makhluk takasat mata tah bingung aing makhluk takasat mata kunaon apakah urang teu tinggalan di nu panon aya belekan jadi kasat kitu nya teu tinggal teh kasat eta mah aing teuing teu ngarti ye makhluk takasat mata nu ciga kieu ciga kunti kieu ieu kan curiga ye nu boga imah teh nah itu anjing teh ngagonggong we pateh kunti cenah tapi nya kitu anjing tuh tapi langsung ngaleungit tuh berarti ieu mah kunti reuas da begitu si bapak itu loncat kuntina ge langsung eueuh ieu mah sarua ruas bener euy teu kapikiran kalinya ku urang euy tah ieu naon ieu euy ieu bonekanya ieu mah euy nu koleksi boneka juri gungkul lah serem nya gangguan anjing ieu mah gangguan mun baheula mah saha sih boneka si Ipan Gunawannya nu boneka naon nu diisian teh pode euy alah baby doll anjing nu diisian jurig cenah namanya sebenarnya mah ieu mah mun cek agama lamun geus kolot mah sebenarnya tong ngukut tong ngaran tong aya boneka cenah euy di imah teh gitu lamun keur diulinkeun mah teu nanaon tapi lamun ngasukur pajangan mah cenah teu meunang euy eta teh cenah urang nya komo ieu boneka teh berbentuk manusia jeung pocong tuh nya wah anjing ieu jelema psycho gitu euy anjing psycho teh naon anjing psychoji anjing aneh anjing aya namanya hobi-hobi teh ibaratna mah ngoleksi boneka anjing boneka teh boneka jurig gitu euy mending sidik ciga Minion atuh naonnya Spiderman boneka mah euy hulek tuh tinggal anjing kunti keur ucang ange euy maturan si bapak ye keur ngalamun tarik ya si bapak ye wush reuas anjing uji nyali si bapak ye keur uji nyali anjing baheula nya aya acara di Trans TV-nya anjing sisa uji nyali teh nya hari panca cenah mah enak keur geuring itu hari panca teh baheula kitu aya acara uji sebenarnya urang hayang euy ngiluan kitu da kaji urang mah teu percaya nya kan uji jurigan teh walaupun mun panggih mah cigana sieun mah aya sieun we anggarannya aya nampakan kieu mah tapi cenah mah mun kanu jelema anu gede kawani si jurig teh mung nyamperkeun teh cenah eta ge urangnya tadi orang cenah-cenah da urang teu nyaho anjing pasti teu nama euy ya tapi sakieu mah gede kawani anjing si bapak euy tinggal jurig teh anjing jong-jone ucang ange tinggalnya ari ge cengungung tuh weuh tapi kitunya ieu beda jeung anu harita mah tinu eueuh jujug aya ningali kamera jeung nyamperkeun ieu mah begitu disorot ku lampu main langsung leungit berarti jurigna pemalu red flag anjing sadis teh red flag teh naon anjing urang peda tah cenah mana bohong itu tah ieu sarua ieu jurig pemalu itu goblok anjing ruas anjing sumpah geus anjing ngoperkeun ah goblok ruas anjing cenah aing baru itu jurig pemalu efek teh anjing jurig goblok anjing era euy urang kumaraneh euy jadi reuas yeun euy camping ke hutan cenah mau buang mas tuh aya naon euy anjing lain di hutan ieu mah anjing aya kana imah mah kunti enan pocongnya pocong ieu euy anjing kala aing deg-degan keneh tadi lain anjing cek urang mah baheula ieu maneh mun angkatan 80 pernah aya film si Ikyusan
Nying pernah teu tah lamun si Ikyusan teh mun dek ulin dek naon teh mung hujan main teh sok ngagantung boneka ciga kitu tah boneka ciga popocongan gitu nya ngaran teu hujan cenah ieu ge cigana kitu anjing ieu teh boneka ngaran teu hujan itu tuh lain anjing tingali eta mah panon mah boa we pantulan anjing boneka eta mah ieu we berpikiran positif jang lain yang jurig anjing jurig mah cai pocong mah pokona jurig nu panglemahanna cai pocong ajak leumpang mah bisaeun diajak adusutan pasti eleh anjing mah bisa sutan anjing ieu naon anjing tuh cai kan jurig mah salain sieun khusus suratannya jurig mah sieun ku Satpol PP oge ieu tinggal diudag anjing jurig tuh tong ka jurig tinggal transformer ge lompat anjing tuh si Full Dead Spiderman anjing lalumpatan tuh ku Satpol PP eleh nama anjing jadi ieu mah maraneh lamun ciga tadi nuker camping ya mah mun maneh mung diganggu ku jurig maneh campingna make baju Satpol PP anjingnya jadi ranggeus sidik ieu kabuktian jurig naon ge jenisna ku Satpol PP yang diudag sieun di maneh mun ka mana ieu mun peuting nu maneh mun borangan pokona mah geus we maneh nyaman di Satpol PP dijamin anjing moal aya jurig nu nyamperkeun maneh justru jurigna anu kabur anjing jurig saya ke Satpol PP cenah ieu iman can jadi nya tu anu noloh aya jurig iseng ieu anjing tingali ngaheurean kanu eta ember anjing ember diheurean padahal teh make tali anjing eta mah ieu mah bangsat ember ieu mah tinggal itu nu noloh teh tuh make tali anjir eta mah anjing ieu bingung urang euy boa wae kan cenah amun mung aya tuyul nyimpen we keuyeub cenah anjing dinu ember si itu teh kunti sigana mah anjing aing ngeureun si tuyul lah anjing eta kitu dongeng nama ngara si tuyul ara rasup ujug sieun ku aing cenah keuyeubna urang sebarkeun anjing teh teu ngarti aing ngomong naon eta mah ye anjing kunti deui ieu di mana di gudung ieu mana kala anjing aing bisi reuwas deui cek aing ge wah anjing ieu mah geus aing teu kuat anjing geus amun barudak euy anjing reuwas urang-urang ge aya ka sieun mah kan urang mah sieun teh lain sieun jeung sareupan tapi sieun sieun kieu tah reuwas lupa aing teh tinggal anjing goblok anjing ieu sana jadi konten anjing ye anjing aya deui ye tuh nuker ayunan tuh cing aing muringkak seuy ieu astina ieu mah euy wah anjing kela kunti beureum ieu mah euy lain sarung anjing eta mah kayak bodak urang hampura dipirit da anjing sieun aing ge wah anjing eta moal anjing sieun aing badak ditulikeun moal cik di kolom komen aing anjing ieu tinggi muringkak saastina euy goblok anjing ieu anjing kieu ngolah anjing aing ge hampura badaknya ieu mah mun ngarerewas anjing tingali piwin mung anjing operkeun ieu di rumah sakit ye anjing di rumah sakit mah tadi kurang identik wah anjing tata aya panon euy tah terus anjing ieu panon euy tapi cik urang mah eta naonnya lampu bener anjing aing bedak aing neleng sih bener anjing ieu mah sieun anjing aing euy anjing si Saep anjing ieu mah tukang copet anjing goblok anjing leuwih serem ieu tapi euy ampura Mang Saep eueuh ieu mah nya goblok aing resep euy kieu bodak euy da urang mah jujur sebenarnya mah kasieun anjing urang mah reuwas anjing nya beda reuwas jeung sieun reuwas anjing beda pokona mah kudu bisa ngabedakeun mana nu sieun mana nu reuwas nya bodak pokona mah kitulah cak aing lamun maneh panggih jeung jurig komo pocong ajak syutan lah lamun panggih jeung jurig nu lain nya tadi cak aing maneh cosplay make baju Satpol PP insyaallah jurig nu lompat anjing tadi kana we mah kitu bodak lah kami sieun episode ayeuna nya sugan we ieu mah jadian maneh reuwas da aing reuwas goblok anjing teu apal aing teh ieu beuk aya nu kitu tadi hampura ieu mah nu geus nonton terus reuwas tong dibanting anjing HP-na anjing nya ieu mampura we ieu mah bodak klik lah like subscribe jeung komen tong poho euy nu tadi urang aya pertanyaan cik di komen kemaranehnya urang balik di Kamis sieun minggu hareup siap
Wah.